Cilegur kadenge deui sora anu pating geleger pating Cilegur. Riung imah mauni karasa oyag reket kadenge pating rareket kulumrang di tukang kadenge pating kulumrang siga nama parabot raragragan di dapur lantaran kaoyakeun teh kabeh nu aya di dinya menipias calangap utama nama si Dongdong langsung bae ngagajleng nanangkep ka awak mauni. "Meh, tulung meh," cek si Dongdong bari jeung tipe pereket nangkep awak mauni ambak. "Ngajedog atuh sia Dongdong, kos bolon bae sia bari naoge. Halik sia. Ieu aing eungap," cek mauni bari ngagebegkeun awakna. Si Dongdong tibanting labu da si horeng tanaga mauni teh masih awewe oge geuning bedas pisan. "Wadaw, ieu sirah kuring nyeri emi," si Dongdong ngagoak lantaran sirahna tidak gor kana tihang. Mauni ngan saukur ngareret teu nyarita. Mauni oge katempo sasah. Untungna kaayaan kitu teh teu lila. Sora anu pating geleger pating Cilegur eureun. Kaayaan balik deui sabihara-bihari. "Aduh, kuring mah kalah reuas jeung sieun kieu meh," cek Mang Suharno anu tita tadi murungkut soak. Mang Suharno kakarek kadenge nyarita deui. "Muhun meh, siga nama juragan demitna bener-bener ambek lantaran urang telat teuing ngadamel sasajen tambahana anu kanggo susuguhna." Mang Haryono ilu nyarita. "Tudah maraneh nu kitu nama. Teu baroga duit jeung nyeun sasajen maka yang undang demit sagala maraneh mah." "Hapunten atuh meh, rumaos lepat." Hapunten sia. Ari geus kieu mah kami sorangan kudu riweuhna." "Mohon meh, tapi da kedah kumaha tu aya nama. Wayahna lah engkin karegulan meh digentos." "Rek digantina ti mana sia duitna?" "Mohon atuh kapan upami engke tos kenging kode buntut," cek si Gopes terus bae ngolo-ngolo ka Mauni. Mauni rek nyarita deui tapi ujug-ujug kadenge sora maung pating kulaur sora monyet lutung jeung sasatuan leuweung liana meni rame. Kabehan we di dinya reuas. "Aduh mi, eta geuning aya sonten maung. Ih, eta monyet oge sada rame," cek Mang Haryono bari sediukna ngadeukeutan ka Mauni. Kitu deui nu sejenna parahing ised kabehana oge arembung jauh ti Mauni. Keur kitu katempo ku kabehan aya maung monyet jeung satu-satu leuweung sejenna lalumpatan ngaliwat kaburuan imah Mauni. Si horeng eta teh satu-satu leuweung anu lalumpatan kalabur lantaran sieun ku ayana kajadian perang campuh antara siluman badak Prabu Durakumala teh ngalawan siluman landak. Mauni jeung nu sejenna bener-bener sasah. Katempo Maunina sorangan mani ngayak-yak teu sirikna wer-weran ki. Maranehna angger nyangka lamun eta kajadian oge lantaran palebe anu dianggap dedemit teh beuki ngambek pisan. "Siga nama juragan dedemit lebe teh beuki ambek pisan meh. Kedah kumaha geus kieu?" cek jalma anu ngaran si Gopes. "Heueuh tah sia gara-gara nama kalakuan maraneh tudaan oge," tembal Mauni. "Atuh teras kumaha meh upami diantepkeun bisi langkung ngambek?" Mauni ngahulang. "Heueuh dasar bangkawarah maneh mah tudah kabeh ge. Disangka teh aing mah meunang pasan teh bakal untung. Nu aya aing kalah tekor," cek Mauni bari tungtung mah maehna ngalehan oge ngaluarkeun duit tina jero kutangna. Sor diwikeun ka Suharno. "Geuwat sia Suharno balanja ka ditu janjin sasajena. Ulah lihat teuing sia bisi juragan dedemit lebena beuki ambek," cek Mauni bari ngasongkeun duit ka Suharno. "Mohon atuh meh," tembal Suharno bari tuluy malih ka Mang Haryono. "Mang Yono, geuwat antar balanja euy. Weuing nasieun bisi kapregok jeung maung atawa satu-satu sajana tadi," cek Suharno ka Mang Haryono. Mang Haryono rada rungkag renggog sieun tapi tuluy dibentak ku Mauni. "Geuwat antar ka ditu Haryono. Ulah rungkag renggog kitu sia. Boburihan bari nage lalaki teh," cek Mauni bari molotot. Meureun Mauni teh ku ambek-ambekna lantaran gara-gara maranehna jadi timbul masalah pikeun Mauni kudu kaluar duit ongko. Mauni tetep nyangka lamun ayana kajadian teh lantaran palebe anu dianggap dedemit teh ngambek pedah sasajana can datang deui. Anu padahal seperti anu diceritakeun tadi kaayaan anu pating geleger pating Cilegur teh katut loba sato leuweung anu lalumpatan kalembur nyaeta kulantaran ayana perang campuh siluman badak ngalawan siluman landak anu kajadiana di leuweung Bandot Singa teh. Nya leuweung eta teh teu jauh ti lembur Mauni. Ari dicentak ku Mauni mah antukna Mang Haryono jeung Mang Suharno ge tuluy arin di trek baralanja jang bahan sasajen. "Bari biasa lah meh, abdi duaan bade balanja heula." "Heueuh geuwat sia ka ditu tong lila teuing," tembal Mauni. Atuh bari jeung loba kasieun oge Mang Haryono jeung Mang Suharno tuluy bae arin di trek balanja ka warung jang bahan sasajen.
Urang tunda heula kaayaan Mauni jeung nu sejena. Ayeuna balik dieu heula nyaritakeun kaayaan perang campuh pasukan siluman badak. Prabu Durakumala ngalawan siluman landak anu begatan jajalanan lantaran diparentah ku Ratu Candrawati teh. Harita kaayaan di leuweung Bandot Singa beuki tambah ketir. Pasukan siluman badak anu aya di Jemantara terus dihujanan ku cucuk landak anu katempo pating pelesur lir bae hujan anak panah. Koceak prajurit siluman badak anu kabeunangan ku cucuk landak teh pating koceak. Tuluy katampo pating kalayang rarag-ragan kahandap. Ampun, taubat. Ampun, kadenge suara pasukan badak anu pating koceak bari jeung pating kalayang rarag kahandap. Kuda-kuda anu ditunggangan ku para gegedena oge kadenge hihiem. Terus muih rarag-ragan kahandap kaasup kuda anu ditumpakan ku Bimarah oge beunang. Pas palebah beuteungna kalayang Bimarah jeung kudana ngalayang kahandap. Jerit Bimarah ngajerit, "Kanjeng Prabu Ontolhot tulung!" Cek Bimarah bari katempo ngalayang kahandap, tapi awak nama angger napel diuk dina tonggong kuda. Teu jauh ti Bimarah katempo kareta kancana anu tumpakan ku Nyi Lasmaya oge muih. Tuluy ragrag katempo kareta kancana ngalayang ragrag bari jeung tibalik Nyi Lasmaya oge ngajerit minta tulung. "Tulung!" cek Nyi Lasmaya bari leungeun ati pereket muntang kana kareta kancana. Prabu Durakumala reuas nempo eta kajadian. "Bu, cilaka, Nyi Lasmaya aya dina bahaya," cek Prabu Durakumala. Bari tuluy luncat nguber kareta kancana Nyi Lasmaya anu geragrag. Prabu Durakumala hasil newak kareta kancana. Tuluy nuleungeun sabulahna ngarogoh ka jero kareta ngaluarkeun awak Nyi Lasmaya. "Enang Nyai ulah ruas, akang aya di dieu, sok enggal keluar," cek Prabu Durakumala. Bari ngaluarkeun awak Nyi Lasmaya ti jero kareta. Atuh masih hatena sabenna embung pantal kulit jeung Prabu Durakumala, tapi lantaran dina kaayaan bahaya mah Nyi Lasmaya oge kapaksa nurut. Gap Nyi Lasmaya muntang kana dengan Prabu Durakumala. "Saha anu nyerang urang teh, Kakang Prabu?" tanya Nyi Lasmaya. "Luka teuing Nyai, akang oge can apa. Ayeuna mah nu penting nyalametin heula Nyai," tembal Prabu Durakumala. Sanggeus hasil ngaluarkeun awak Nyi Lasmaya tina jero kareta. Prabu Durakumala buru-buru luncat ka handap neangan tempat anu aman pikeun nyalametkeun Nyi Lasmaya. Barang jeung kitu kareta kancana anu tadi ditumpakan ku Nyi Lasmaya ragrag kalemah. Cilegur meninga cilegur tarik pisan. Kareta kancana hancur burak-rakan. Sedengkeun kuda anu narik namah teuing majeleng ka mana. Nyi Lasmaya anu sempat ngareret ka palebah kareta anu tadi ditumpakanna meuni leuwas kareudeuhnakeun. "Untung aing masih keneh bisa disalamatkeun ke Prabu Durakumala. Lamun henteu geus kacipta awak aing oge pasti ajur, pasti pejet," gerentos Nyi Lasmaya. Sedangkan Prabu Durakumalana harita geus nangtung panceg dina pucuk hiji tangkal. Panonna gular giler ngawaskeun ka unggal madhab. Breh katempo hampir di unggal juru, para prajuritna patinggal loler teu walakaya. Bari jeung awakna kabeh oge hideung geseng. "Kurang ajar, ieu mah bener-bener teu bisa diantepkeun. Prajurit anak buah aing hampir kabeh kojor. Tapi nu penting ayeuna aing kudu nyelametkeun heula pe pamajikan aing Nyi Lasmaya." Prabu Durakumala tuluy ngalayang deui turun crek nincak lemah. Di dinya mah sigana teh rada aman kulantaran tepatna kakulilingan ku tangkal-tangkal anu galede. Prabu Durakumala tuluy ngecakeun heula Nyi Lasmaya. "Wayah na Nyai, cicing heula di dieu. Akang rek nglungan heula para prajurit akang." "Tapi upami aing nyerang ka dieu kumaha Kang?" Prabu Durakumala ngahulang sakedeung, tapi teu lila tuluy mahena nyieun gurat buleud dina taneuh ngulilingan awak Nyi Lasmaya. "Ieu tempat aman ayeuna mah Nyai, ku akang geus dijaga ku Lojah Gaib. Tapi kahade Nyai ulah sampai keluar tina gurat buleud anu geus dijieun ku akang. Mohon atuh Kang, ayeuna wayahna akang rek ini heula Nyai. Akang kudu nulungan para prajurit siluman badak. Nyai sing hati-hati di dieu, kade ulah sampai poho kana amanat akang. Nyai ulah sampai keluar tina gurat buleud anu dijieun ku akang," cek Prabu Durakumala. Bari jeung teu nunggu deui jawaban ti Nyi Lasmaya, blesat beb Prabu Durakumala teh ngablesat indit. Sedengkeun Nyi Lasmayana katempo ngahulang nempukeun Prabu Durakumala anu geus indit. Si horeng Prabu Durakumala teh bager sabenerna mah. Manehna bener-bener bela ka aing, tapi da kumaha oge. Aing manusia, manehna siluman. Salian ti eta, lalaki anu dina hate aing mangan saukur Kang Ekek. Jeung entes Nyi Lasmaya bari teh Prabu Durakumala anu geus ngablesat indit.
Di sejen pihak Bimarah masih keneh katempo kakalayangan dina tonggong kudana. Dina kayan kitu teh serangan ti pasukan landak masih keneh terus pating pelesur eueuh eureuna. Lir bae hujan panah cucuk-cucuk landak terus pating pelesat rek nyamber kana awak Bimarah. Bimarah meuni peureum bade jeung ti papareket. Kade hati-hati kuda, urang masih keneh terus diserang geuning. Cek Bimarah dina kayan kitu teh masih keneh sadar nyarita ngabejaan ka kudana anu keur ditunggangan ku manehna. Kuda anu keur ditumpakan ku Bimarah bener-bener ngarti masih eta kuda teh dina kayan tatu lantaran beteungna beunang katanclep ku cucuk landak. Eta kuda masih keneh rancing geus ngahindaran serangan, ngablesat ka kencang ngablesat ka katuhu bari jeung hihiem. Bimarah salamet teu beunang ku serangan tapi tangtuna manehna riweuh sangsara awakna kabuntang banting. Bimarah terus ngereket nyepeng kana kadali kuda. Syukur kuda, untung manika masih kena rancing geus. Nuhun nuhun. Ayeuna gua turun, tayangan tempat anu aman. Cek Bimarah ngomong ka kudana deui. Kuda hihiem, siga nu ngarti kana omongan Bimarah, tuluy ngalayang puputeran neangan tempat nu aman. Teu lila eta kuda ngablesat turun. Sre nincak lemah. Bimarah angger dina tongong kuda napasna haeho beureun kulantaran capek jeung tegang teh. Aman siga nama di tempat ieu mah kuda. Tapi kadeh kudu tetep hati-hati. Bisi aya musuh nu ngabongan babakuna mah. Cek Bimarah ngomong ka kuda deui bari napasna haeho. Kuda hiem deui bae siga nu ngarti kana omongan Bimarah. Nuhun Andika bela pisan ka kula. Ayeuna kula ngarasa utang budi ka Andika. Cek Bimarah deui bari ngusapan tonggong kudana. Keur kitu kurwas aya nu ngagorobas ti beulah kenca. Bimarah ngarenjag kitu deui kudana. Si horeng anu ngagorobas teh hiji landak atempo cucuk-cucukna geus rentang siga nu rek nyerang. Pok eta landak teh nyarita. Si horeng di dieu Andika teh nyebutna. Ulah harap sia bisa salamet ti aing. Ka mana bae oge, ku aing mah diudag. Cek eta landak bari matana katempo caang molotot ka Bimarah. Atuh Bimarah teh meuni leuwas. Tapi dina kaayaan leuwas kitu, Bimarah masih keneh bisa nyarita. Saha ari Andika? Nah si arek nyelakakeun kami. Cek Bimarah bari mencrong ka eta landak. Montong pura-pura teh apa sia? Ti baheula oge sia teh musuh kami. Tembal eta landak anu si horeng panglimana teh Ki Surasoma. Bimarah kerung maehna ngarasa aneh disebut musuhna ku eta landak lantaran papanggih oge ka karek. Cek pikirna. Ji ari Andika waras tante. Panggih oge ka karek kami teh. Nah sia nyebut musuh ka kami. Dasar landak sia teu boga uteuk. Cek Bimarah teuing kumaha ayeuna mah ujug-ujug kawanina gede. Meureun sigana mah kulantaran ayeuna Bimarah oge geus kaentreupan ku hawa siluman badak. Ki Surasoma panglima siluman landak teh ambek ngadenge omongan Bimarah kitu teh. Kurang ajar. Sia ari ngomong teh padungap bae. Hayu sia cuang tarung patetunggalan jeung kula. Buktikeun kula anu leuwih hebat atawa Andika. Cek Ki Surasoma. Bimarah can nembalan. Nauteukna terus mikir kumaha carana ngelehkeun eta landak. Aing teh manusia. Cenah ari manusia mah leuwih hebat tibatan sato atawa siluman. Aing kudu bisa ngelehkeun eta landak. Kerentas Bimarah. Di sejen pihak Ki Surasomana katempo keur taki-taki lantaran disangkana Bimarah cicing kitu teh keur mapatkeun ilmu kekuatanna. Aing kudu hati-hati. Ieu makhluk dihareupeun aing teh pasti patihna ieu teh. Da katempo tina papakeana oge. Pasina oge manehna teh sakti teu bisa dianggap enteng. Gerentos Ki Surasoma ari Bimarahna masih keneh keur mikir. Manehna can manggih cara pikeun ngelehkeun Ki Surasoma. Nah untuk aing teh jadi kulit kieu atuh geuning. Kumaha carana ngelehkeun eta makhluk? Sigana mah aing teh mending kabur heula daripada aing cilaka. Gerentos Bimarah deui. Nempok Bimarah masih keneh cicing kitu, Ki Surasoma teu can wani nyerang. Lantaran disangka keneh ku manehna Bimarah cicing teh ngan saukur siasat bae. Nah eta pati siluman badak teh ukur kajedog bae atuh. Buah-buah siasat eta mah. Aing teu beunang nyerang ti heula. Gerentos Ki Surasoma. Keur kitu Bimarah ujug-ujug ngagorowok. Alus tah Kanjeng Prabu. Gua tah hajar tah siluman anak anu goreng patut teh. Cek Bimarah bari tutunjuk ka satu kangen Ki Surasoma. Atuh Ki Surasoma teh kaget ngalieu ka tukang. Bareng jeung Ki Surasoma ngalieu Bimarah buru-buru ngenyang kadali kuda bari nyarita ka eta kuda. Gawat kabur kuda, gawat kabur. Cek Bimarah bari ngenyang kadali kuda.
udah ngerti belesat bae langsung luncat sakirat oge geus teu katempo deui. Ki Surasoma kaget handeueuh dasar licik cadol teh aing ditipu disangka teh moal kabur aing mah tapi awas dia udah ku aing mah kemana bae oge cek Ki Surasoma bari tuluy ngagurutuk nguber ke arah kaburna Bimarah tadi. Tunda heula kayan Bimarah Prabu Durakumala nyilas maya katut para siluman badak anu sejena anu masih keneh keur perang ngalawan siluman landak nyaeta baturna Ratu Candrawati teh. Ayeuna cong balik di heula nyaritakeun kayan si Ekek Ratu Candrawatina jeung Patih Kalageni. Harita si Ekek masih keneh olohok teu kicep-kicep nempok kayan ragana anu ayeuna geus eueuh suku sabeulah lantaran suku kencana dibawa kabur ku anjing teh. Ba ari geus kieu kumaha Nyai Ratu? Nah uing teh masih keneh bisa ngawujud seperti manusia biasa tante. Lantaran itu suku uingna suku kenca gitu kalah dibawa kabur ku anjing gelo. Cek si Ekek mimiti kadenge cumarita. Ratu Candrawati ngahulang sakedeung siga nu keur mikir. Kitu deui Patih Kalageni siga nu ngarasa pusing. Ari ngawujud jantan manusia biasa deui mah tiasa juragan. Mung panginten juragan teh bakal cacat teu gaduh sampean sabelah. Tembal Ratu Candrawati ngadenge kitu si Ekek ngahulang baromana ka tempat sedih. Ba cilaka atuh ari kieu mah rajen bisa balik deui jadi manusia suku aingna kudu cacat. Kumaha lamun nyilas maya jadi teubuhun ka aing. Geureunteh si Ekek keur kitu geleger cilegur kadenge pating geleger pating cilegur. Tah neungas sainggeung siga bae nu aya lini. Aya naon Nyai Ratu? Nah ujug-ujug pating geleger pating cilegur jeung asanggeun kieu atuh. Cek si Ekek bari awakna jejarik jegan tuluy ge puntang kana leungeun Ratu Candrawati. Ari Ratu Candrawatina teu nembalan panonna peureum siga nu keur ngagunakeun ajian panarawanganna. Breh katempo ku panon batin Ratu Candrawati Prabu Durakumala keur tarung jeung Prabu Jayamaruta Raja Siluman Landak baturna teh. Katempo tarungna Raja Dua Siluman teh meniragot ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan pribadi Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.